Ý đây là bảo bảo chính cháu để tao suy nghĩ đấy chỗ tao là bị hại thì mình được chỉ chân hậu đấy thì mình không làm Hartosna. Jadi walaupun kondisi pandemi COVID-19, banyak kreativitas, banyak inovasi yang bisa dikembangkan. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sami terasa dari Raban Nujo di Kulon Angri Pedesaan anu lumut tetap Purman Banjar Karangpangga. Wartosna urang ngontrol. Podcastna Pak Wakil Bupati Sampurasun. Rambes. Aduh, ieu mamet aya orang. Nu hiji Wakil Bupati, nu hiji mantan Wakil Bupati. Dua-duana pupuhu Pangagung Garut nu pernah ngagedekeun Garut. Apa asik kagunturan madu kaurugan menyan putih sing sumpah datang hati. Make setelan ge setelan racing ku sabab tas sapedahan. Teh sawios da aing ngawaos mah ngawangkong ngabas wartos nu atas-atas urang ngaguar katin. Sing conggang. Aja makan nanti. Iya, kan sami terus orang Parasura, kumaha ieu bisa kieu ieu. Ieu soalna aurana asa rada beda ieu urang teh sekarang mah ieu teh. Nah, road to max atau road to care terjemahkan. Damang Pak. Alhamdulillah. Sanes. Ya, sanes ka dieu da ieu mah mantan. Kela. Pak, ieu nujuna naonan ieu kikiat teh teh Bapak teh. Ih, ieu teh apal wae tuh. Cek Lagi sosonoan. Sosonoan. Iya. Sanes ngabangun chemistry. Ya. Bari jumput kunaon? Ento atuh yo. Chemistry maksudnya chemistry teh tangkal jeung tangkal. Entrep manuk biasana sok jadi tempat manuk. Ai manuk simbol kakasih jeung kanyaah. Terjemahkeun we eta. Ngaco. Da urang mah daripada ngaco kajeun ribut. Daripada ribut kajeun ngaco. Gitu. Maksud teh hiji eta perkarasan. Nu kadua naon nembe gunung catur ieu di dieu di lapangan Bapak ieu. Siksa nu bade ngawalet. Kan ada emal lapar jigana. Nanti saya terjemahkan nanti dengan bahasa khusus. Mohon. jantan pilih tewantunya dios abi yang kritik lah kak ngawas dan jasa dengan gitu itu cek itu sudah tanggal itu是真正的当做普通话不都是你真正当普信息的我哋都成日冇啊都是九女點冇講但是有你講 Lain. Didangu-dangu bet aya bau korok. Perasaan mukaan kamus, sabar rebu kamus, bahasa cincang-cincang asal bau korong. Naon eta maksudna Pak Wakil eta teh cenah? Itu tadi dibilang bahwa saya dulu membina seniman, saya membina UMKM gitu. Sekarang kenapa katanya nggak pernah diwawancara lagi tentang UMKM dan seniman? Lila kalau wakil. Lain kira kala ieu. Ieu nu normal saha nu teu normal saha. Jadi rada lieur ieu teh. Tapi memang aya bener mah. Kan sami terus saya proga uninga abi ningal YouTube channelnya Kang Diki ratusan episode ngomongkeun masalah bab laleb. Bab laleb apa? Laleb teh pame dipanjangkeun lelebok. Upami lelebok eta aya tuangeun sabangsaning. Tadi teh produk UMKM. Naon wae pa UMKM anu dijadikeun gunung catur Ya, nanti sareng. saya terjemahkan. Naon? Cobi. tapi itu cek như từ lại tổng số gì mà không thể xin chim lại tao rồi Jadi kumaha cenah Pak? Jadi begini, jadi UMKM itu merupakan salah satu hal yang harus kita cari ya, kemudian kita pastikan. Sehingga nanti wisatawan-wisatawan ke Kabupaten Garut itu bukan hanya melihat pemandangan alam yang ada di Garut, tapi juga bagaimana dia bisa membeli produk-produk UMKM yang hasil produk masyarakat. Lainnya bet pinternya.
Kami mah ngeblank eta bieu bahasa. Ku pawakil mah ujug noroang. Eta prayogi diulas memang telepat. Kirang langkung aya genep ribuan. Siapa produknya? Iya. Kirang langkung eta teh. Nu abi emut wae baheula keur zaman nyieunnan wajib jeung kolontong. Aya 128 produk unggulan Garut namina gabungan produk tujuan nyaeta Gapura Indonesia. Eta pernah populer. Kawona kunaon kumargi era digitalisasi terkikis. Ya kami akhirnya bangkrut. Jadi we kikieu. Untung teu gelo. Kumaha Pak treatment? Treatment supaya UKM bertahan. Cái chế miêu là ta sẽ nghe hoặc ta sẽ những cái cho nghe hoặc là tôi sẽ nghe hoặc phù hợp ta sẽ chỉ bị vùng ý tây sẽ sang bảo bảo chính cháu để tao sẽ chỉ mình đấy chỗ tầng biểu hai thì mình thừa ta sẽ chỉ chân hợp đấy thì mình không có làm Hartosna. Jadi walaupun kondisi pandemi COVID-19 banyak kreativitas, banyak inovasi yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah dengan pemasaran online. Jadi sebenarnya permasalahan itu sekarang bisa dengan online. Banyak cerita di daerah-daerah yang lain yang maju justru karena pemasaran online. Gitunya. Ada asal ceurik teu ngarti. Aduh, lain. Kagok bingung urang tanya hiji deui. Kapan tadi nu ngaruntuhkan UMKM teh justru perusahaan-perusahaan digital raksasa. Sebut saja punten dalam tanda petik. Bisa diomongkeun enggak nih nya? Si booking online lah nu kana dituk itu anu pesen teh kudu make pesen sapoe datang isuk. Nah, praosan eta nu ngabunuhna. Terus ayeuna Bapak oge ngandelkeun digital, model nu kumaha eta teh? Cobi model nu kumaha nu sae. nó như sẽ thu lưới tại xin chẳng tu hấu nó sẽ chìm nó an toàn gì tu thì sẽ chẳng được còn được sẽ chạy chỉ chạy của nó sẽ tự nhiên nó sẽ chìm rồi jadi kumaha berarti Pak? Itu sebenarnya Tantangan. Itu sebagian kecil daripada rintangan yang harus dihadapi dan kita bisa menjadi pemenang. Kan sami terasa desa kitu anu kapihan. Kang ngampura nu katindak bilih aya basa kirang pernah, kirang tata, kirang hiji, kirang menduga prayoga maklum jalmi teu luput telepat tina kalalpatan. Saatnya dipungkas nemongkeun heula jeruk Garut. Jeruk Garut nyaeta jeruk salah saji anu ngalegenda di zamanna. Tapi ayeuna ge geus mulai dibudidayakeun alatan kebijakan pemerintah ngeuring intervensi oge supaya tumbuh subur. Moal ditaros deui bisi offset. Urang teu di handeuleum sieum, urang teu di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Ibu. Alhamdulillah. Warga Garut, wargi-wargi sadayana di seluruh penjuru rada kerang pas dan nyara sudana. Nu kamumeut salah sawios tokoh Sunda anu memang tokoh jurnalis oge anjeuna sangat luar biasa. Wargi-wargi panteng di Channel Ngawaos. Ngawangkong ngabahas wartos nu atasan. Ngawangkong Ngabahas wartos nu atas. Subrek. Metu bolos. Tong hilap channel Ngawaos. Channel Ngawaos kagungan Bah Janur. Iya, Kurang panteng. Dapil sabar. Dapil 2. Dapil 2. Pak Karnoto Sikan Tengkalem. Sukses selalu.